hayang pisang goreng anu ciga di lemur gulana teh make gula beureum. Cus nyieun besti. Boga cau nangka meuli ti pasar kamari setengah kilo kur 4.000 perak. Urang teg-tegan heula sing rada-rada meh gulana teh gula beureum gula kawung. Pek-prek we nu tereh lah besti. Haroleam kudu ngurud. Geus ditutuki makan bubuk tuh. Urang asupkeun kana wadah besti. Di kota mah hese neangan pisang goreng anu make gula beureum kieu teh lolobana teh barodas we make gula bodas. Kadang teh tariguna teh teu pati amis deui. Ari ku gula beureum kieu mah rarasaan teh asa ngadahar cucur kitu besti. Tah gulana geus diasupkeun kana wadah ayeuna tariguan tamahan ku tepung beas. Ngarah naon ngarah rangu. Ngarah geus tiisna teh henteu gancang melehoy kitu besti. Ari geus rata mah adonanna urang goreng we tu tingali kentelna teh siga kieu kudu rada kentel teh besti. Ngarah si cauna kasimutan jeung ngeunah we deui tipungna teh da make gula beureum teh. Ulah nanyakeun takarannya besti da ieu mah sesuka hati we amisna asaan. Asa we geuningan besti nararempel deui ieu teh pisah-pisahkeun heula. Sok inget ka lembur ari nyieun pisang goreng siga kieu teh. Di lembur mah meni asa ngeunah teh unggal isuk-isuk teh dianteuran geuningan kana jingjingan ku si ibi-ibi ngancleung. Isuk keneh teh geus sing arasong kana golodog gorengan cenah besti. Kitu aya hiji deui bibade cenah barade ieu barade. Meni ngeunah sia besti cobaan geura nyieun nu kieu. Ieu teh adonanna diteuneun dina kulkas ge diisukeun da teu nanaon besti. Lain ceuk nu nonton teh meureunan ieu si teteh ieu nyieunnan we gorengan pagaweanana teh teu nyieun gorengan tempe nyieun bala-bala teu kitu pisang goreng. Besti nya atuh da beuki kumaha deui.